Saatnya canggihkan. Mugia masihan abdi nasehat bikin abdi milari jodoh. Ye, Jang Somad, hidup kedah ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh. Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari ti pamajikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh? Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun nu ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV-TV acan euy. Komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di mah make kompor minyak teu make kompor gas. Bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Basa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh panan manehna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana kitu? Neng Dea, Ya Pak, wilujeng ulang tahun ya Neng. nuhun Bapak. Dea teh anu teh sabaraha tahun Neng? 12 tahun Pak. Nah, gening tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun Pak. Kumaha reaksi Bapak upami putra Bapak nuju bangor? Ya, ku abi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat Bapak. Sayana mah Bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae Mama ada. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Ieu. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer geura. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh Mama di jero sumur. Mana euy? Royak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya sote ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meni urang ngih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hidang kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ari kitu mah. Lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we. Carekan tah jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dieu. Daniel, Naon atuh Jack? tata rucingan saeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Tadi udah reweskeun saeutik. Naon? Hari apel mah dina luhur meja, hari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang?
Besok pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Saudara mah keberian ku artos kencring, Pak. Hari maneh Din? Kunaon kamari teh sekolah deh? Sami Pak, abi oge besok kamari. Besuk saha deh? Besok itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaburian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris nake keset naon Din? Welcome Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina ke keset Udin? Apa dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. Laras Bu. Kaharep maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Ya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesia na gorengan. Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak kadio Pak. Naon jang? Ya Udin maca. Ai BBM teh sato naon Pak? Nah cek saha BBM 1? Iya buktina bisa naik kenapa? Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada iya. kedua bapak-bapak ini. Siap. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun but putus hubungan jeung kaboga anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon but putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon but putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang, sekedap mang. Siomay? Mang sekedap. Macep, beda meser naon? Mang Ari ieu naon mang? Ieu bakso. Tah nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta siomay tiasa dicolok mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya mang. Ya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana mang? Heuh, nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi naroseula ka mang. Ai tahuna meserna di mana mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomayna tos lami tacan mang. Ieu mah meuni kieu hidung. Gusti, nu agung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabaraeun? Ai baso ageung aya mang. Aya, sok. Bade sabaraha hiji ge sok sabaraha? Ai baso alitna aya mang. Aya, sok bade sabarahaeun? Ada abi mah teresep sambal mang. Nyantos atuh sok eta ya naon wae mang. Nya geus dieu nya, ieu bakso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraeun? Ah henteu mang abi mah narose. Nun mang. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Jadi ical bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko atau selaku ibu dipeser wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal kene Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa pak.
Itu apa Pak? Ini aduh tolongin saya Pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi kasetrum. Iya dok. Da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga Jang, bade meser buah naon Jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh, Mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, katu mana ari aya, Mang? Bener ya? Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih, Mang? Ari buah si malakama teh? Ya, Jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ning ngantuk. Gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napiraku anak saha eta teh? Apaan budak leutik ge anak jurig? Nyi, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula sameme diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Tolaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal Nyi, coba gira nangkep sing page. Pan ieu ge tos pageh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si Akang kalakah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si ganu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, si karunya atuh ka anak pamajikan. Sahan rek bunuh diri, lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higeul jengkal. Si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngan dalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya canggihkan. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyebut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti giat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya, waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mo? Sapertos sawah, Bu. Pih, Ari tadi si Mang tukang kebom cunihin ke Abdi, tapi saudara mah dibeurang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu? Pokoknya mah cunihin ta ya teteh, tur campelak kadunungan. Nah, laras teteh dibeurang ku papi. Nah, ada papi mat di rumah sa tutah titah nanaon kasih Mang teh. Kan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun rok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa?
Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya or itu orang sukses. Oh, betul Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses Bu jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernawan jang eta drum diguling-guling. Supaya si Udi bungahan Pak. Memang si Udin di mana gitu? Di lebat dia drum. Pak, upami abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh Pak? Ya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukeun sesuatu, dihukum tuh Pak? Nyamual atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nyamual dihukum. Oh, naon ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasisa kieu bade angkat ka mana Tat? Jang, biasa we dengaran lagi Ustad. Bade itikaf, Naon Pak Ustad? itikaf Jang. Rek ngilu. Hayu, moal Ustad engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Daniel, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit, Ari loket? ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh, ada Pak. Tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya canggihkan. Kang, sudah tuh Kang, biarin aja, ada sudah takdirnya gajah itu mah mati. Jangan ditangisi terus atuh Kang. Iya Pak, padahal gaji itu teh saya sudah urus dari kecil. Tapi kenapa ya sekarang teh dia teh mati ya Pak? Duh. Ya udah atuh, tong ditangisin wae, jangan disesali lah. Saya mah bukan menangisi si gajah itu Bapak. Jadi apa atuh ditangisi teh? Iya, saya teh bingung. Kumaha cara ngagali kuburan gajahna badag-badag teuing. Kamu tahu nggak kenapa teman kamu itu sampai mati gantung diri? Tahu Pak Polisi? Iya, kenapa? Gini, Pak Polisi, bajunya teh basah karena ikut kecemplung waktu ia berusaha bunuh diri ke sungai. Jadi basah bajunya. Ya, tapi kamu tahu kenapa teman kamu bunuh diri? Tahu Pak. Nah, ketika bajunya sedang basah, lalu saya bantu untuk selamatkan dari sungai. Lalu saya gantung supaya bajunya cepat kering. Kamu buka dulu nggak bajunya waktu itu dijemur? Enggak Pak, aku gantung sama orangnya. Ku pelem-pelem nangagere ceuli, aya Dian Sastro ngaliwat dewek mah cuek we. Sarua dewek oge. Padahal malam Kemis peuting kamari, dewek teh keur sosonoan jeung dikun deweknya. Keur hot-hotna tah. Karampa aya bulu hayam. Terus dikorek-korekeun kana ceuli dewek teh. Aduh, bakating ku pelem teu karasa eta ngagere ceuli nepi ka subuh. Ari maneh kumaha Dun euy? Ku pelem-pelem na ngagere ceuli, 2 poe 2 peuting, anteng we ngagere ceuli. Teu karasa bulu hayam asup tina ceuli kaen capalat kanu katuhu euy. Mbak, beli dawetnya Mbak? Sampun telas Mas. Iya, memang harus pakai gelas atau Mbak.
Mboten wonten, Mas. Betul, memang saya suka pakai santan, Mbak. Dasar sinting Loh, kok tahu nama saya Ginting sih, Mbak? Dasar wong edan. Wah, Mbak betul lagi, saya memang dari Medan, Mbak. Dasar wong ora duwe otak. Mbak, bener, saya orang Batak. Dasar budak. Ya, itu, Mbak. Selain cendol, saya memang suka gudeg. Nah, dirinya tinggal lampu geus beureum heuh. Sanggeunahna we ngajalankeun motor teh. Ningali pisan pak, ngan hanjakal. Hanjakal kunaon atuh? Muhun pak hanjakal, abdi teh ningali aya bapa di dieu. Den, Lan, cik panganterkeun hayam ka alamat ieu ya. Ulah salahnya. siap bos. Kang Deden, itu hayamna kalabur. Mana? Akan bayar ada mau kemana-mana. Pan alamatna ge di saku urang kene. Nah, kuring teh beut hidungnya, Pak. Apaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hijinya, Pak? Ya, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adil nyadin hukum teh. Nah, teu adil kumaha gitu hiji. Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Ini sekaingetan pan orang teh salila bobogohan teh nepikeun ka sakekotna asa can ngasa anu ngarasa asri lamot biwit tengi Nya Aki, kumaha mun urang nyalingker heula kanu poe. Ayo atuh ini yo ulah cium dewek ini kumaha rasana Dan men, tapi kayak anak nih rasa teh aya nu melagdi nanti kalau uing muguhun ini ge kereuas ieu teh. Untuk palsu nini loncat ka mananya? Saatnya canggihkan. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah kang, lamun disimpen na akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi cakap Jalan Setiabudi, pantau sarang jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sarang teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyerang di Samarinda, kamar mandi sarang ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun, tempo ye, urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Cala, yang naon bro, tete bro? Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dirinya nanya, Pak di ITB teh naon? Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak dirinya nanya kalau institut itu apa? Naon sok? Institut, Ya. institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe sanu hitu teta nu ngambek.
Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun. Saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan sagala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler. Izin. Da memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Reka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Uguh reka rumah sakit ieu teh. Tapi jalanna poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing geura Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit geura. Nah, bisa kitu, Jang. Apaan ke Mang katabrak dulu diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge rusak. Aduh, kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akang tos teu kiat ya, Neng. Ah, mengawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku neng dikuncikeun. Kumaha upami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah orang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang, neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha upami urang teh dilebet simut wae yuk? Hayu, akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Desa urang dina tempat poek nggak, Neng? Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke, ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tiap bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tiap bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya canggihkan. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek euing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Pandangan terus bae ngopepang kaos nu palit. Moal atuh Euis, izin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan. Tayana ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo. Lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang.
Daniel, Naon Jack? boga duit teh. Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil. Nah karunya kunaon gitu Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, pergi kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven. Antara naon sok? Abdi mah periogi kaset Selaon Majid sareng kaset karaokena ceramah Agim lemawi ayan teh di dieu nya. Barudak Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui. Kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Mohon, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita papa sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang jeung haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi sesudah hiji Mang. Biasa kedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang Bapak. Utang saha? Eta utang nu biemeh. Ma, becak ma, Ka mana Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu Neng. Ma, tos we di dieu. Neng berlire di dieu, dina tempat sepi deui. Kan caringin mah tebih keneh Neng. Ah iya, we mang di dieu. Ya artos mah, nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang becak. Obrolan tilu pemuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasolin teu suka jadi bari lempang. Burung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di Astana Gede. Jabah hujan ngaririncik. Nah atuh keur kitu teh buru dulu teh ti palebah Astana teh. Kuring diudag kunti sabatalion.
Barudak? Cik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Saya. Ih. Jempleng. Dari. Ah. Ih.